Bapak Ibu guru sadayana nepangkeun nami abdi Zuhratun Pati Ayu, nenehna Ayu. Abdi lahir ti Brebes 18 Juni 2003. Ayeuna abdi nuju kelas 12 ti SMA Negeri 1 Cibarusah. Abdi kelas 12 MIPA 1. Karesepan abdi nonton film, maca buku, jeung lalajoan sareng babaturan. Bapak Ibu guru nidi pika hormat, di dieu abdi bade nerangkeun sakecap dua kecap kata tentang biantara. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan di hareupeun jalma loba. Cekap sakian ti abdi, hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.